Aduh, mana cenanya anu boleh ngirim foto teh. Tah geningan aya geningan. Karek aya ya. Tuh, Jun, kumaha saya tak foto Aya Kak aya. kirimkan. Sebenang sapeting ya. Cicing di para batur, Para saha. para cek ijo. Aduh, Sungai iya, loba eta teh loba. cak teh. Anu kurai cak tapi. Naon? Iya ya. Anyar. Geus sekolah teh gara ampun. Untung cangkangna henteu rungkad eta. Untung itu mah. Ampun teh sugan teh geus teu beuki ja, geus kolot-kolot. Beri enin. Power. Urang edit heula nya. Sakatu edit lah eta tah. Gan we atuh ya. Heeh. Disareatan geus geuningan. Geus ya kasih Mbah. Mbah. Dukun. Nah, gitu. Nah, gitu we lah. Ieu nya. Heeh. Kan atuh ya. Can aya geuningnya anu dagang daging cak-cak online. Acan Kak ya. Karek urang ieu mah jog viral geura ye. Kan atuh ya. Si Mbah mah ya. Nah, terus ya ieu nya. Nah, gitu. Ini mah tahap selanjutnya tinggal ieu. Eta nama Lanjut ta pamungkasna ye. pamungkas bukan atuh. Tinggal dikuburkeun ya viral ya. Payung morudul pasan negara. Pasti. Bae ulah dibagi dua lah. Langsung aja dukun. Langsung. Rada jos gitu. Jos. Tapi ieu teh cangcutna can aya. Orang malah cangcut aja. Heeh, sakatu. Cangcut nanya. Iya. Iya mah jika nama nu matak jadi nate. Nah, iya cangcut na iya. Aya. Bau ge bae lah. Bau hanggu, bau kontol. Cangcut ya. Bae da cek himbahna kitu geuning. Iya udahnya. Kieukeun. Sebuat geus kapanggihan aya cangcutan. Kubur. Tinggal kubur. Rek dikubur atau rek di kumaha? Kubur kena eta di saung. Di saung we lah, di handapna nya. Di kolongna di dinya. Enggak ada pamit kata. Yang jaga cek si Mbah kan kudu di tempat dagang. Tapi aku dikuburkeun di laptop kan hese-nya. Hese atuh sidikeun online urang teh. Di dinya kan nyimpen cak-cak di dinya tah. Di saungnya tah. Sugan dinya we lah. Sekarang kuburkeun lah. Mereka kuburkeun lah, tapi bareng ketak-katik lah sugan we atunya. Iya urus ieu nya. Siap. Panokan di ditu lah. Panokan ku rek ka ditu lah. Alah. Ada genah ya mah aduh anjir kumaha ieu aing ari kitu boga pamajikan teh kieu aduh kumaheun loba si brokokok teh kelo aing kudu ngumahan lah wadah ieu nasib dukun edan teh kieu geuningan terus nya aing jika ingat teh barudak kucrut bohongan ada we tuh naon mere receh teu zaman aing sedih payah sia aing dibobodo dan aduh iya aing bahan wadah aing nasib puas ya teh barudak aing kan onam dah nah jangan rek hasih rek teu nama moal kabeh deui meureun da moal apaleun kan kieu malah aing tuh benangan pisan mah benangan receh ya aduh aing bae tak kieu masih ayeuna mah bagian ngubur ieu ya kieu kumaha carana beunghar mah nya panas yang naon kuduna mah peuting kan sieun deui peuting teh di mana nya nguburkeun nya di ditu jigana teh was naon itu saung aing saung teh geus butut ieu mah saung teh di ditu yang nguburkeun sudah di dia we lah riweuh teuing hese aduh rada sempit ya kan angkuh lah
bakal beunghar ya. Ya kayak berarti kemanya urang teh beunghar teh kudu latihan bahasa Indonesia aing teh bakal viral meureunnya kayak pedagang daging cak-cak tersukses di Indonesia. Aing bakal beunghar ya. It's the kite. Aduh, ngedit geus, postingkeun geus, sugan we lah. Ya hasilna memuaskan ya mah ya. Amin 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 amin. Perem heula mending ah. Sugan we cair cair cair. Di dia ya heula ya. Tinggal nungguan hasil ayeuna mah. Ya aya udud sagala ieu teh. Ih naon deui ieu? Aduh, ieu teh kayak emang sebenghar mamang udud kieu meureunnya. Heula. Duh, kabayang kayak beunghar. Ngomong teh kudu bahasa Indonesia disebut ka itu dipanggil ka dieu ayeuna bari nungguan sare heula hudang sarenya honyo buam sare heula